Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza khutira maka di mana-mana dikaretegkeun biqalbil abdi dina hate hamba awala kulli syai'in dina awal sadaya perkara ani kana sanyana kaula eta ajiduni mendakan kaula ka awak kaula munaaman bari anu dipapari nikmat bidurubin ku pirang-pirang warna minan ni'ami tina pirang-pirang nikmat alaya ka kaula kal hayati sapetos hirup wa kudrati sareng kudrat sareng kawasa wal akli sareng akal wanuti sareng ngucap wasa iril ma'ani sareng sakantuna pirang-pirang makna asyarifati anu marulia waladzati sareng pirang-pirang kaenakan ma'ama serta perkara yang sorifu anu parantos nolak Allah aniti kaula min durubil madori tina pirang-pirang warna kamadaratan ma'ama serta perkara yang sorifu anu nolak ma aniti kaula min durubil madori tina pirang-pirang warna kamadaratan wal afati sareng pancabaya wa inna li hadhihin ni'ama wa inna li hadhihin ni'ami sareng salaresna eta tetep kana ieu pirang-pirang nikmat mun iman aya nu mapari nikmat yutalibuni anu nyuhunkeun mun'im ka kaula bisyukrihi kana nyukuranana bisyukrihi kana nyukuranana kana inyukuranana ka ieu mun'im wa khidmatihi sareng ngahidmat ka mun'im fa in ghafatu maka lamun poho kaula fa in ghafatu maka lamun poho kaula andalika tina itu syukur sareng khidmat bayuzilu maka bakal ngicalkeun mun'im aniti kaula nikmatahu kana nikmatna mun'im wa yudhikuni sareng nibakeun mun'im ka kaula basahu kana siksaanana mun'im wa nikmatahu tegasna siksaana mun'im wa qad ba'atha bari parantos tetela ngutus mun'im ilaya ka kaula rasulan ka rasul ayadahu anu parantos ngiatan mun'im ka rasul bil mu'jizati ku mu'jizat al khariqati anu ngabedah lil adati kana adat al kharijati nu kaluar an makduril basyari tina kamampuhan manusia wa ahbaroni sareng parantos ngawartoskeun Rasul ka kaula bi annali kana sanyana eta tetep kaula roban aya pangeran jalanu agung nang digruhu nyebatkeunana robban qadiron pa aya pangeran aliman anu uninga qadiron anu kawasa
aliman uning hayanu hirup muridan nu ngaresakeun mutakaliman anu ngadau ya muru marentah robban wayanha sareng nyegah robban qadiron anu kawasa ala ayu aqiba kana nyiksana robban in asoituhu lamun ngamaksiatan kaula ka robban wa yusibu sareng ngaganjar robban in ata'tuhu lamun taat kaula ka robban aliman anu uninga bi asrori kana pirang-pirang rahasia kaula wa masarang perkara yahtaliju wa masarang perkara yahtaliju anu obah-obahan mah fi afkarina pirang-pirang pikiran kaula wa qad wa'ada jeung teteh laparantos ngajanjikeun robban wa au'ada sareng ngancam robban wa amaro sareng marentah robban bi iltizami qawanin syar'i kana ngamatuhan pirang-pirang undang-undang syara faya qaumaka tumiba fi qalbihi dina hatena abid naon anau sanyana anauk sanyana al madzukur tina matalibur rabb eta mungkinun anu mungkin illa istihalata karena teu mustahil eta nu buktos lidalika kana itu wuku fil akli nyadina akal bi awali badi hatin dina awalna pikiran faya hopu mangkasieun abid ala nafsi kadirina abid ingda dalika dina itu wuku tadi wayabza'u sareng sieunun abid fahadha makari'i yabza'u eta khotirul faza'i khotir faza' namina nya kareteg kasieun alladzi khotir yunabihu nu ngelingan alladzi al abda kahiji abid wa ya yulzimuhu sareng netepkeun khotir ka abid al hujjata kana hujjah dalil wa yaqta'u jeung megatkeun khotir anu ti abid al ma'dirata kana ma'dirah nya kana ma'dirah al ma'dirata kana ma'dirah kana itidal sasadu mun bahasa urang wa yuzijuhu sareng ngagerakeun khotir ka abid ilan nadhari kana nazar kana pamikiran wal istidlali sareng istidlal sareng ngalap dalil payah taju maka butuheun saha al abdu abid ingda dalika dina itu khotir faza wayaklaku jeung puyang paing abid wayanduru sareng ningali abid nya maksudna mikir dia mah mikir abid fi tariqil khalasi dina jalan salamet wa husul amani jeung hasilna aman labikeun abid mimmatina perkara wa qa'anu tumiba mabi qabina hati abid au sami'a atawa nguping abid bi utuni ku cepilna abid falam yajid maka temendakan abid fihi falam yajid maka temendak abid fihi dina mawaqa'a sabilan kana jalan
siwan nadhari salianti mikir bi akli ku akal abid fid dalailina pirang-pirang dalil wal istidlali sareng ngambil dalil bisonati kana ku padamelan ala sonika dat nu ngadamel liyah sula supaya siluk abid non ilmu yakin bima kana perkara huwa nu leuwih emma eta magibun anu samar wa ya'lama jeung apaleun abid anallahu kana sanyana eta tetep abid roban ya pangeran kalapahu anu parantos meredih roban ka abid kana syukuranana maksudna wa amarahu jeung mata abid kana ngahidmat wa nahahu jeung nyegah ieu roban ka abid nyatina kufur fa idza khutira bi qalbil abdi di mana-mana dina hate hiji hamba aya kareteg dina awal setiap perkara nya di mana-mana dina hate hiji hamba aya kareteg dina awal setiap perkara naon karetegeunana nyaeta anni ajiduni munaaman bahwa nya sim kuring teh bahwa urang teh geuning ternyata diberi nikmat ya bahwa urang teh ternyata diberi nikmat dengan macam-macam nikmat tuh gitu behnana mah geuning awak teh nya dipapari nikmat dengan nikmat anu bermacam-macam aya di pikiran mah geuning kitu teh benernya penuh dengan segala nikmat behnana penuh segala nikmat behnana namanya di pikiran teh nya kal hayati pertama urang tadi diberi nikmat hirup teh merupakan satu nikmat nya da urang teh asala mah bisa hirup bisa maut bisa aya bisa eueuh di zaman azali di zaman alam perencanaan nya munjang manusia alam perencanaan eta teh urang teh bisa aya bisa eueuh bisa aya diayakeun bisa eueuh da eueuh ieu can aya tapi ternyata Allah memvonis ka urangnya urang teh jadi aya diayakeun kudu aya ka dunia ieu nya datangna teh menit anu jam anu poe anu minggu anu bulan anu tahun sakian aya leres urang ieu teh merupakan nikmatnya geus hirup mah tuh apa sagala geus hirup mah apa sagala oge nikmat teh nikmat paling pertama walah boga mikiran kana loba rezeki jeung saeutikna ulah kalau baranya mikiran apakahnya menang musibah jeung menang segala rupa kaenakan kudu dibere hidup ya guys merupakan nikmat nya dengan hidup banyak orang bisa meraih segala kebaikan atau bisa bae dengan hidup orang meraih segala siksaan kumaha urang ngagunakeun hirup eta nya kumaha ngagunakeun hirup eta mah hirup teh modal nya untuk meraih segala kebahagiaan atau emang jadi suatu modal merenyangan musibahnya itu jang segala siksaan bisa bae menggunakan hirup eta mah ngan jelas hidup merupakan suatu nikmat wa qudrati jeung qudrat dibere kakawasaan ku Allah dibere kakawasaan ku Allah nah ya, orang mampu segala sesuatu bisa kerja bisa bisa ibadah, bisa segala macam kemampuan orang itu adalah nikmat Gusti Allah. Nikmat Allah coba teu beren kakawasaan orang cicing banyak. Dahareun dahareun ngan teu bisa ngangkatkeun leungeun nya ripu atuh.
daruna balatak bro bermacam-macam makanan ngan hanjaka leungeun teh bisa ngangkatkeun aduh teh leungeun bisa ngangkatkeun ngan teu bisa calangap ripuh deui wae masih loba rezeki dahareun mah weuy nya ngan teu bisa calangap atuh anggar mah bisa kadahar. Sama ka orang lah diberi kekuasaan ku Allah bisa segala. Itu nikmat ti Gusti Allah. Ya, walak diberi akal sempurna, alhamdulillah bisa memikirkan segala sesuatu. Ya, mana yang baik, mana yang jelek. Ya, itu bisa ngatur kehidupan dengan akalnya. Segala macam. Wanutki bisa nyarius untuk mengutarakan segala kebutuhan. Nya sahabat bisa harus ripu, napa batu kita ngomong kapan ripu. Yang aya kepentingan teh hayu we tutunjuk batu sangkaruhan ngarti. Nya itu sangkaruhan tepat jeung kahayang. Hayu we tutunjuk da teh bisa ngomong. Alhamdulillah urang bere bisa ngomong. Wasairil ma'ani asyarifah jeung sakantuna nikmat-nikmat anu marulia. Nya jeung sakantuna nikmat-nikmat anu marulia seueur deui walladzati jeung kaenakan dibere dahar jeung enakna coba dibere dahar teh jeung enakna nya naon atuh dahar ceuk batu ngeunah ceuk urang mah teu ngeunah kawas zaman nu gering dahar ceuk batu mah ngeunah aya nu kieu kudu geuning pait jeung pait we naon teu nu ngeunah nya dipaksa kudu cager atuh cenah sok paksakeun da teh dipaksakeun teu ngeunah geus asup ka jero deui kaluarkeun deui urang mah ngeunah baru jang nu ngeunah nya sakali ngeunah nah nu teu ngeunah tuh ladzat eta nya dibere kanikmatan kaenak panonya ningali sesuatu indah nikmat katingalina nya di pasiean kulit pangraba nyabak teh ngeunah nyabakna sagala nguping cepil dibere nya nguping ngeunah nguping suara nya da kabeh ge boga nikmat masing-masing bawa ka masing-masing cepil nya ngeunahna makana suara apal sanu ngeunah nu teu ngeunah tuh kitu geus macam-macam kanikmatan ti Gusti Allah hese ngitungna Menasa Gusti Allah mal bisa ngitung oge. Wa in ta'udu nikmatallah la tuzwa mun anjeun rek ngitung rek milang nikmat Allah maka bilang ieu loba teuing. Nah nya kudu meh loba teuing nikmat atuh urang mah bisa syukuran. Moal mah bisa syukuran anu paling sempurna anu sempurna moal. Mah bisa syukuran anu maksimal kana nikmat itu kabilang. Nah, saja biti eta ma'ama yang sorifu anni min durubil mador saja badi pruk-pruk nikmat Gusti Allah nu hese ngitungna nya oge urang teh dipengkolkeun ku Gusti Allah nya ditebihkeun ditolak tina rupa-rupa madarat alhamdulillah ditolak tina rupa madarat bermacam-macam kamaratan ditolak ti urang bisa mapah bisa segala macamnya hilang madarat nya gitu tebihkeun tina pirang-pirang kamadaratan lo bagian nikmat lo madarat mah angger teu matak jadi nikmat beureun karasana nya loba nikmat mobil mewah imah mewah sok dibere gering lah orang nah untuk karasana imah alusnya ai gering mah mobil mewah deui aya gering mah naon nya ngan karegreg wungkul nya ku batur katempo sugema mureun pada katempo ku batu urang teh beungar nama ripuh awak teu aya karegreg wungkul perasaannya gitu pada ku batur hayang disebut beungar maronya bener ngabangung mobilna ari awak kering si kanikmatan anak dengan kabangharan nya pantau urang alhamdulillah motor cager nya cager nikmat coba lamun cager dikadokterkeun
Mahal tuh ka dokter kan sekali ka dokternya sales mah meusan ge 100.000 tuh. Nya gitu. Naudzubillah penyakit nu berat jutaan. Ya cukup lah tatambah di negeri, di luar negeri. Ripuh. Ngan ngaran-ngaran jama kadang-kadang merasa bangga ku gering. Jama kadang-kadang ngerasa bangga ku gering. Waduh, atuh bangga ku gering oge. Anehnya ari jama. Ku gering yang ngerasa bangga teh, reueus ku gering teh. Walah, ditataan dokter tuh abdi tos kanu landung dah hayang di alam da tambah oge. Karuh sia teh ripuh. Sia teh ripuh karuh nah ya gering teh jadi ria, gering teh jadi nyaho sia teh ripuh geuningan. Nah, tataan dokter geus dokter anu nu malasur. Nah ngaran jalma tuh. Ngaran jalma hese. Wa inna li hadhihi ni'amun iman. Setelah dipikir-pikir, ieu nikmat nu lalu ngusur teh nya madarat ditolak itu ayat magerakeunana. Nya lain kawas teori evolusi nya itu datang ku sorangan tanpa ada proses nu ngadamel tapi memang keruntuhan evolusi cenanya keruntuhan teori evolusi keruntuhan teori Darwinisme nya materialisme nya itu bertentangan dengan nya keayaan Darwinisme. Darwin aja manusia kerak baheula bekeraknya alah segala macam nyata nya teori evolusi nu buta nya evolusi buta eknan we pertahankeun teori evolusina jalma baheula mah keraknya beuki dieu ratusan tahun jadi karalasep monyet jadi karalasep monyet dah aing mah eta teori eta nya emang mainna mah kitu ngan bertentangan jeung aturan Islam nya jeung keadaan jeung di manehna ridho jangan jadi jalma tina asa kera uyuan jeung urang manehna setuju ridho bahwa urang teh tina kera lain kitu puguh aya mun iman aya nu parin nikmatna aya nu ngaparin nikmatna eta teh nya tegasna mah Gusti Allah muasaha deui yutalibuni bisyukri nya anjeunna mantana Allah meminta ka urang sebagai hamba nya minta supaya bersyukur ka mantana tuh kitu nyungkeun anjeunna teh sabados urang teh bersyukur ka mantena nya itu da urang oge lamun ieu mah urangnya barang mere ka batur angeurna hate mah teu beh dewa teu mulang-mulang tarima hatur nuhun beh dina mah teu nya memang cek ahli-ahlinya salih mah teu kudu kitu ngan pantarna urang biasa we lamun urang membuat kebaikan ka batur atuh mun ka hayang kadeng hatur nuhun beulaanan mah nya geureuh geus hatur nuhun oge sanajan cek urang sufi mada teu kudu kitu nya ulah yang dihatur nuhunkeun geus lepas we barang bere teh kawas ngising kudu kawas ngising barang bere teh nya geus we urang tambet ngalieukan tayu nu kaluar sagede naon euy cenah tara balik nah kuluna mah kitu barang bere teh nya geus kawas ngising nya cek para sufi mah nya kadang-kadang umumna jama kapan gitu atuh hayang kadeng atuh atur nuhun beh nama cenanya boro-boro bulan tadi menurut sajen nya malah teu nuhun acan tanya Allah mah kitu berhakna Allah mah kitu eta hak Allah eta teh hak urang hak Allah mah kitu nya Allah hoyongan ngupingnya jalma mana syukuranana hayongan katingali mana syukuranana ulang tarimana eta Allah eta urang mah teu meunang kitu eta mah bagian Allah nu kitu hak Allah eta mah nya mana lamun jama teu syukur lamun jama hadiah
Kapan disiksa? Atau tang bagian Allah dirampas ku urang. Bagian Allah dirampas ku urang. Nah, ya. Allah mah wajar memang gitu bahan nyukuran. Oge sangos Allah da teu butuheun kana syukur jalma teu butuheun syukur teu butuheun. Nya Allah apakah butuheun ibadahna? Henteu. Allah butuheun disyukuran henteu. Nya wahid mati Allah butuheun diladen henteu. Atuh jang naon pana anjeunna miwarang syukuran jang urang dalam rangka dedeh jeung nyahan Allah ka urang amih nikmatna terlalu jaya nya Allah miwarang syukur karena lamun syukur baget tambah deui nikmatna kitu nya Allah teu peryogi Allah teu peryogi wah eta nya dipikir maleresnya orang teh loba nikmat aja nu pasian nikmatna lain datang tiba-tiba nya anu eta teh nyuhunkeun supados disyukuri wahid mati jeung nyungkeun supados ngahidmat eta teh nya kamun taat nyungkeun supaya taat jang urang deui eta teh Allah sebatas ngadamal aturan nya fa'in gopatu lamun simkuring poho tina eta nya tina syukur jeung taat tuh payuzilu anin nikmatah cek urang keneh mah nya ieu mah berpikir urang lamun urang hegwe poho cenanya tina syukuran jeung ngahebat Gusti Allah tangtos atuh Allah bakal ngicakeun nikmat urang bakal diicakeun atuh gambar dekatna mah urang we jeung urang keneh urang barang bere ka batur teh tadi teu mulang tadi mah boro-boro lamun aya ngabalesnya nuhun ge hanteu cek urang teh aing mah najis teu sudi mere deui ka si eta teu eta pantat umumna jalma bung teuing cek urang kudu mere deui boro-boro cenah lamun naon nya itu aya mulang tadi mana nuhun ge hanteu pan kitu nah eta Allah nya lamun urang teu syukuran ka mantenna teu ngalikmat taat pasti diicakeun di nikmatna. Ulah cenah loba jalma terus bobo ibadah tara teu demi nikmat loba nya beda di masalah eta mah. Beda masalah jalma ibadah tara nikmat terus loba pangkatna naik terus batura resepeun aduh tah ieu kadang-kadang menjadi naon dalil kanu awam. Tuh geuning batur kita ibadah ari urang mah ibadah kapan eueuh we nikmat tah eta ngahaja ujian eta teh eta beda masalah eta mah beda masalah masalah naon nya istidrad disungkun ku Allah keun dipruk-prukun nikmat keun nya bari tara ibadah tanangkeun dibere we tapi bisi pada akhir-akhirna Allah mencabut nikmatna nya mencap dina teu kituna sampai mati bener nepi ka paeh oge bahaya terus atuh akhirat mah telah menunggu nya di dunia mulus terusnya dengan segala nikmat bari teu pernah ibadah Gusti Allah nya teu syukuran Allah nya atuh akhirat mah menunggu atuh pasti nah maka itu hal yang tidak boleh tidak harus orang taat bersyukur ka mantenna wa yudhikuni ba'sahu kadang-kadang Allah bakal memberi mencicipi kasim kuring kana siksaanana nya memberi mencicipi ka urang sok raosan atuh mangge rasa gedik eta teh tahakum ngaranna nya tahakum ngayunakeun atuh aya siksaan dicicipi cobi raosan sakedik mamang tagara seuneu nya lumayan deh nya nah kadang-kadang Allah kitu memberinya mencicipi ka urang kana siksaanan nibakeun maksudna ngalungsurkeun wa nikmatah jeung tegasna mah siksaanan dipikiran deui wa qad ba'asa ilaya rasulan dipikir-pikir teh Allah parantos ngutus dikasih kuring seorang rasul nu dikuatan ku mukjizat anu kaluar tina adat kabiasaan nya adatnya kaluar tina kemampuan manusia rasul magaragah nya araraneh rasul mah pasian mukjizat Gusti Allah
nya lamun rasul Gusti Nabi tegasna pangcaketna nya dengan segala kekuatan anjeunna segala keanehan mantenna tapi tetap ngabdi ka Gusti Allah. Rasul ngabarareuh sampeannya kadang-kadang nya bojo nama Gusti Aisyah nangis ningali Gusti Rasul ngantep-ngantep teuing atuh ibadah teh kanyat barareuh tararuus ngantep padahal Gusti Rasul tos dijaminnya itu dihampura mun aya dosana awalan akhiran oge saur Gusti nya bojona eta teh Gusti Rasul ngawaler afala akun ablang syakuro. Nah, kaula teu penting gitu sebagai hamba anu tukang syukur. Tuh Nabi ibadah hanya taruus sampean teh dina kasyukuran na Gusti Allah. Eta Nabi tos nyontoan. Padahal Nabi itu seorang Nabi. Ya. Nah, wah baroni bi anali robban rasul tos ngawatosan ka sim kuring bahwa sim kuring teh boga pangeran nya rasul tos ngawatosan ka sim kuring bahwa sim kuring teh boga pangeran eta teh nya itu para filsuf-filsufnya cenah ge penting gitu anu gaduh teori evolusi nya kudulah pokoknya para filsuf-filsuf kitu nya mengakui bahwa kita teh punya Tuhan, cerah gitu. Ya, punya Tuhan. Mereka dawang akal sorangan, mau nyampe iya. Ya. Makanya kita punya kesulitan tentangnya riset itu selalu salah. Mana embung aku salah. Penting bahwa aku adalah punya Tuhan. Jalla dikruh nu agung nyanggepkeunana. Tuhana teh qadiron anu kawasa dewas. Kawasa dengan segala kekuasaanana. Nya qadir teh kudrat qadimah sifat azaliyah sifat bangsa azal. Nya gitu azali teh zaman anu lampau tidak ada mulai. Ya, sifat kudrat Allah sanes anyar-anyaran teu aya mulaina mana kitab naon tijan sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala sifat nu qadim tidak ada awal qaimatun tetap tidak bisa pisah qaimah teh nya lain nempel ari nempel mahal kadang-kadang leungit ari qaimah tetap mah bisa pisah nah kitu tidak ada awal jeung eueuh tungtung berarti tidak bisa pisah. Nah eta qadiron. Teras kawasan Allah. Aliman tur anu uninga Allah teh aliman ilmuna sami ilmu anu qadim sifat azaliyah keneh bae. Ilmuna Allah nya ihatoh kana sagala perkara. Sagala perkara karunia ku Allah. Nya baik itu nu wajib atau nu mustahil nya anu jaiz ge kaunya ku Allah. Allah terangan bahwa datna teh kawasa. Allah terangan bahwa mustahil kanggo mantenna teh sifat apes terangan baik nu wajib atau mustahil kaunya ku Gusti Allah. Nya tos kantenan anu jaiz nya nu wenang-wenang ka urang makhluk terangan. Terangan kana sagala-galana. Terangan dari mawadi hawa ijihim cenanya Allah tanya uningan karena tempat butuh naon urang Allah uningan nya nah hati urang hayang ayeuna butuh Allah uningan saresana mah nah maka di antara para ulama aya anu tara ngadua isin atuh ngadua cenanya Allah uningan ieu anu kitu alasanana isin nya sanes menolakkan aturan kedah ngadua tapi anjeunna nya katutupan ku raos isin kuring mun ngadua. Nah Allah uninga atuh piraku Allah ka hadinya sariosan. Piraku Allah ka hadi sariosan Gusti abdi teh sadia ngabejana Gusti Allah nya. Allah gitu teterangan gitu Allah hilapun ararisin teuing kedah ngadua ka Gusti Allah. Aya nu ngadua kuring ngadua teh pedah butuh Allah teu uningan sanes Allah hilapun abi aku butuh we maksakeun nya butuh ku sangat butuh Gusti Allah tuh gitu nya itu anak ge sae
Nah, beda sikap tingkahnya jamina. Itu tingkah jami. Sabato Siti Fatimah tehnya anjeuna isin teh lamun kuring maot isukan cenanya katingali nya postur tubuh kawas pamegat. Lamun dituruban ku lawan wungkul katingali bulu genjeutna tubuh. Abdi mah isin cenah lamun kitu. Tamangkanya aya nyanggem basaha hilap deui istri. Diusahakeun kumaha carana. Nya masihkan weh. Nya ngadamel pasaran teh ya. Eta pasaran teh awalna teh Siti Aisyah. Anjeunna ngaraos isin lamun maot padahal mah maotnya. Tapi anjeunna penuh dengan kaisin. Tinggi sifat isina. Sieun isin lamun kuring isukan maot cenah heka tingali postur tubuh. Katingali beuleung jeung tubuhnya tina luhureun boeh padahal. Tah nya ngadamel aya pangadamelkeun jang pasaran. Nya. Nyata sia tuh kieu katutupan. Mana pas begitu ngantun eta isi diwasiatannya lamun kuring isukan paeh cenah nya ku anjeun nya pangetaankeun. Mohon eta ku isi. Awal pasaran tidinya. Ya tinggi rasa isin eta. Rasa isinna tinggi. Bujang-bujang ku Allah nya ku jalmi. Balik ke orang bujang-bujang ku Allah gitu. Batur mantep bujang-bujang ku nya jalma ku Allah langkung. Nah nya qadiron aliman. Hayyan Allah teh hidup. Musahil teh hidupnya atau musahil. Cek akal ge musahil Allah teh hidup mah. Muridan anu sok ngaresakeun nya irodah qadimah nu sok nasis dimungkin teh irodah teh nya kadus naon sifat anu tukhassisul mungkin biba di maya juzuknya alaihi min wujudin aw adamin tadi atosnya urang teh awalna mah di alam azali bisa aya bisa eueuh diponis aya bisa bae di zaman azali teh nya urang teh beungat jeung fakir bisa bae da can urang na ogenan tapi diponis ku Allah pibeunghareun nah bisa baik orang per hari mendapat uang ratusan juta bisa baik. Bisa termasuk mustahil. Awalan namanya bisa per hari menang ratusan juta bisa, nah itu bisa. Tapi Allah memponis ke orang geuning sahabat kudu sakit. Masing adu belajar sampai yang menang lebih ti sakitu ada menang. Aya diponis sampai kudu 1 juta mah pawana. Mal leuwih moal kakak capek we capek atuh ka dieu. Nya capek kalau kawinan. Aduh, da teu meunang ieu. Sakieu we, da sakitu kuduna. Tah mangka nya urang teu apal teh nya, da baik menang lomba jeung saeutik. Aya di bekerja masih maksimal. Dan ketika akhir teu berhasil lomba nya eta kitu putusanana. Manca urang sok bilang kana be capek da bekal geus sakitu ieu. Tah kitu. Eta namanya ponisan zaman azali. Urang baheula zaman jadi bisa wae hirup di Amerika. Bisa bae orang Amerika. Tapi ternyata diponis kudu cicing di dieu. Nya eta ponisan. Eta teh nya dengan iradah Allah. Nya yuhassisul mungkin nya biba di maya juzu alaih. Terus kala jangan kali itu namanya mutakaliman Allah teh nu ngadawuh. Allah ngadawuh. Ya, Allah ngadau. Teras ngadau. Teu ngadau Allah mah. Kasaha ngadauna ayeuna ya. Nabi pantos teh aya rot aya nya kana perkawis didawuhkeun anu dimaksud ku Allah bae. Nya da teu lireun Allah ngadawuhna. Kalang. Nah, urang bawa teu nguping pada kehalangan dalam Allah muka mah hijab tina panguping urang panguping kana kalam Allah. Da sifat-sifat wujudiyah. Nya katingali urang bisa ningali kana kalam Allah. Anda kehalangan gitu. Teh itu kan nguping. Nya dalilna nya Nabi Musa kan pernah itu nya wa kallamallahu Musa taklima ta Allah ngadauh kana Musa kalawan dauhan anu sempurna. Eta teh nya maksudna mah Allah ngicakeun hahalang tina panguping Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa nguping kalam Allah. Terus gitu nya
Allah ngalungsurkeun deui hijab sehingga Nabi Musa teu nguping deui tuh. Sanes Allah nalireun ngadawuna, tapi hijab dirumpaikeun deui sehingga Nabi Musa teu nguping kana kalam Allah. Kalajengannya ia muruwayan urang teh punya Tuhan anu sok miwarang we Tuhan teh nya kitu miwarang bil ma'rufi kana kasayan midamel kasayan dipiwarang ku Allah. Urang teh dipiwarang ku Allah. Nyalam urang jadi pegawai nya punya atasan, waduh atuh siap kana piwarangan naon we oge. Nya kadang-kadang ngarep-ngarep hayang dititah. Lamun murid ku guru hayang dititah ku guru teh nya kadang-kadang kitu baheula. Hayang dititah ku guru teh nya baheula. Nah aja lempang gitu nya naliwat ka payunanna umih katieuleun ku guru. Sugan we di guru anjang ieu panganukeun bunga teh baheula mun dititah ku guru. Senang teh baheula dititah guru teh. Nya gitu. Nah, orang dipiwarang terus ku Gusti Allah. Ya. Itu. Maka nikmat dipiwarang ku Allah, bunga dipiwarang ku Allah. Allah teh tukang masihan ieu atunya. Kawan jamal leutiknya jeung nu beungar pan kitu. Leumpang we lah urang leumpang we kan sugan we katampuan urang liwat cenah kitu. Sugan we cenah mang dieu, sugan we kitu tanya. Gitu ya cenah pangoredekeun wow bunga tuh pangoredekeun oge samun ka balik terus balik teh saran duit ongko aya baju kurut ongko bunga eta teh nya nah bunga eta teh nah eta teh ka jalma nya da urang mah beureun kitu jeung jalma bae nya ruang lingkupan teh jeung jalma we hayu nya. Urang kembali ka Gusti Allah. Allah tanya nu miwarang ka urang hoyong dipiwarang ku anjeunna. Nya hoyong dipiwarang ku anjeunna betah, genah dipiwarang teh nya. Da anjeunna teh tukang sagarupi nya, tukang masihan. Jeung sieun mah teh sieun teu dibere deui, urang kitu nya sieun teu dibere deui. Itu bener mah kitu nya, sieun teu dibere deui, malah mun teu ibadah sieun teu dibere deui nikmat. Kunaon mah kitu nya. Nyin kaalusan kajama embung urang nyin gorengan kajan tukang mere sieun teu dibere deui coba teu dibere deui kumaha nya mana cariosan sae rengkuh lentong naon piwarana siap atuh walah nya lamun teu kitu urang sieun teu dibere deui atuh nya sieun teu dibere deui urang sieun teu kapake engke urang teu meunang di duit ti manehna. Nah eta kajama kitu oge eta teh pangarasa Gusti keneh nya. Ari urang mau langsung pambot Allah no bolo atuh urang langsung ka Gusti Allah nya hayang urang dipiwarang ku anjeunna sieun teh lamun urang teu dipiwarang ku mantenna lamun urang midamel sieun teh kacacat kitu mere deui nikmat kumaha mun teh mere deui tah kitu kula mah ieu ayana jeung ngawagel gaduh pangeran tukang ngawagel eta teh nya tina kawonan jeung tina munkar bisi urang teh cilakanya Allah yo maneh urang sok kitu nya eta doraka. Tah nu nyebutkeun doraka teh pan aturan nya. Aturan syarat teh badak doraka. Eta teh Allah kan nu gaduh syarat teh Allah jeung Rasul. Ya lamun ceuk aturan syarat ceuk ilmu urang kitu badak doraka, eta teh Allah sanyangemna. Nya, coba diulah-ulah eta badak doraka eta teh. Tah eta doraka teh saur Allah eta teh. Nya, kembali ke Allah. Ulah tak doraka sih ya. Gitu nggak orang mah jarang nyambung jeung Gusti Allah gitu. Nya, atos alhamdulillah nyambung jeung ilmu oge. Ulah teh badak doraka. Tak sabenerna mah eta teh ulah badak doraka teh Allah nu nyanggepna eta teh. Ngan urang can asa can kakitoban ku kitu, asa can kawagal ku kitu. Nya bu Allah teh ngawagal ka urang, urang bareng migawe, sieun urang disiksa euy cenah nya. Sieun benduk ya teh mere deui nikmat ku amun kitu cenah ka urang. Ceuk urang teh da ceuk batur mah ngeunah, ceuk batur mah. Nu ngeunah mah ceuk urang. Dicalam ku batur mah kadang-kadang teu ngeunah, masih urang salah oge. Mah urang we nuntun teh kitu. We. Nah, tah moal ngeunah ngaran ku batur mah urang teu meuneuria mah.
kuna cek urang nya urang teh lamun teh ibadah kayak kumaha urang disiksa kumaha lamun Allah teh mere nikmat ka urang lu teh nya coba keur boga butuh tah kitu qadiron al ayu akiba urang teh gaduh pangeran nu kawasa kana nyiksana lamun kuring ngamaksiatan ka mantenna cek urang keneh wa yusibu in atatu lamun kuring taat ka mantenna anu tukang ngaganjar aliman bi asrari anu uning kana rahasia kuring nya anu uninga kana sadaya rahasia nya rahasia teh nyaeta batinul qalbi eusi hate nya sir teh eusi hate terang tuh tadi atas kaumnya kasanggem naon urang ngartegenan uninga karteg nu awon kartegna nu sae Allah uninga Allahnya mana para ulama sufi mah ngarteg awon teh tara diusahakeun tara ngarteg awon sanajan fikih aya ngarteg wungkul mah nya henteu kiat kitu teh matakna naon dah eta mah hese luar kemampuan manusia ngarteg awon nu teu dihaja teu matakna naon ngomongkeun pamana teh nya sajoelatan si eta tapi da tengah aja teu matak disiksa eta mah luar kemampuan manusia kareteg anu matak dituntut isukan anu kuat karetegna nya mah aja ngomongkeun dina hate tapi bener eta mah aja mah ngaro merasa makunan teh ngaranna medekal kana hate eta mah jelas aya eta mah tuntutanana nya sanya teu dibekaskeun oge kareteg anu liwat wungkul mah khatir namina eta mah teu matakna naon da luar kemampuan manusia ta Allah kawasa tah naon aliman bi asrari uninga kana sagala rahasia kaula eusi hate uninga ya Allah si hate bermacam-macam eusi hate geus gonta-ganti wa mayah tali jeung piapari jeung anu obah-obahanna pikiran kaula berpikir teh geus beda-beda robah geus kieu pikiran orang Allah uninga isin mun mikir anu awon berarti nya para eta ahli isin mun memikir nu awon mikirkeun palingeun naon urang aduh urang mah geus pikiran teh malingna urang isukan teh kira-kira teh mata kapanggih ku jalma kitu we nya dungkar ngiker lah administrasi dungkar iker we kira nya bisa dipertanggungjawabkeun luarna bahajarna mah teh segala macem nya isin atuh isin Gusti Allah nya pikiranna geus ini terus dipantau ke Allahnya dipantau ke Allah pikiranna keun mikir naon dia pikir naon geus cilaka wa qad wa ada sareng detela ngancam ngajanjikeun Allah wa ada jeung ngancam Allah ngajanjikeun kanu sae nya kanu taat anu iman nu amal soleh nya itu dijanjian bisawab dengan pahala jeung jannah eta memang janji Gusti Allah ajang para arifin nanya orang-orang kelas tinggi muncul orang mah nya teu aya masalah eta ibadah sebatas perintah wae orang mah hayang we ibadah teh kitu urang mah hayang ibadah teh nya jeung yang diparentah masih diparentah orang mah hayang ibadah teh kitu masalah itu ieu namanya ganjaran jeung siksaan mah kumaha Gusti teuing eta mah eta geus tingkat tinggi eta mah nya urang mah hayang boga ibadah teh tuh tapi dah sanes sebatas kitu Allah mah tetep ngajanjikeun wa ada jeung ngancam deui Allah ka saha nya ngancam Allah ka jaminu kufur jeung maksiat wa amara bi iltizami qawanin syar'i Allah miwarang dikadah mematuhi segala aturan syara nya itu batasan-batasan syarat tak syariat masalah tadi ya masalah torik namina masalah hakikatnya
Itu Allah dari miwarangnya supaya mematuhi aturan-aturan syara nu zahir, salat. Tuh gitu. Zakat. Bedanya jeung ulama hakikat mah kieu ye. Nya pana ulama-ulama arifin sok gaduh sifatna teh nyaon namina syafaqo ala khalqillah deudeuh jeung nyaah ka makhluk Allah. Nah, tina tinggi rasa deureuh jeung nyaah ka makhluk si Allah. Ketika anjeunna ningali jami nu maksiat. Teu geuheung teu kajama henteu. Nah, naon margi anya membaca, oh itu kudrat Allah, iradah Allah nu keur berjalan kata hamba. Jama keur doraka, jama keur mabok contona. Urang manggih jeung nu kitu jeung nu keur mabok. Nah teh langsung Allah, itu iradah Allah keur tumiba ka eta jama ayeuna. Atuh kudu meh ningali iradah Allah ya kumaha deui iradah Allah. Nya, cik urang rek benci henteu kana iradah Allah. Henteu. Oh, tada iradah Gusti Allah kumaha deui nolakna iradah Allah. Kitu. Kudratna Allah kitu ka eta jalma. Masalu nyaah we. Ngan dituntut ku aturan syara zahir tah beda deui nya. Ceuk syara zahir atuh kudu inkar kana pamaksiatanana. Tuh nya, jadi antara hakikat tanya jeung syara zahir kitu. Ceuk hakikatnya naon deui eta mah da Gusti Allah kitu ngersageunaana. Nya irodahna keur tumiba ka harita teh jang sia mah maksiat. Tuh kitu nya. Keheul kumaha da irodah Gusti Allah. Ada keheul kumaha ka eta jama da eta teh nya naon deui kudrat Gusti Allah. Kumaha nolak mah biasa. Tuh ceuk hakikat. Jama kufur nyata Gusti Allah kitu ngersageunaana ka si eta kufur. Kumaha deui atuh urang. Nya. Tuh da sebenarnya mah kudu kubur ya orang tadi diuntungkeun. Kudu kubur tadi diuntungkeun urang teh nya. Naon untungna? Untungna kudu kubur teh naraka cadangan jang urang kapan dibikeun ka mana opsi aja maneh. Urang teh butuh naraka teh jang maneh. Kanu kafir. Nya. Diuntungna dia urang pan nu naon teh nu kubur teh geus boga jatah surga teh. Boga jatah surga manehna teh. Nya jatah 2 jatah surga jeung neraka. Urang ge sarua boga jatah surga jatah neraka. Ngan urang mah iman, nah jatah neraka kobjang maneh nu kafir. Nu kafir jatah surga aya, ngan kafir mah libikeun, kafir mah dibikeun jatahna kana iman. Ya urang diuntungkan ku nu kafir. Diuncek hakikat diuntungkan ku nu kafir urang. Nya, cek hakikat. Ngan cek syara nu zahir urang dituntutnya kanu maksiat teh kedah nahyil munkar. Eta mah sebatas perintah kudu nyaram lain perintah keheul. Nitana ge nyaram perintah keheul. Nya, ngan aya ketangnya bendu ge kudu bendu teh kana maksiatna, lain ka jalmana. Tuh aduh eta lancipna nya. Kudu aya da Allah ge bendu kana maksiat. Bore bendu kana maksiatana. Etanya lancip ilmu tah. Tuh mana iltizam qawanin syar'i mematuhi undang-undang atau aturan syara. Nah, berjalan antara hakikat yang syariat teh kitu. Fa yaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun. Terus we tumiba dina hate bahwa naon nu sanggepkeun tadi teh bisa bae terjadi. Nya Allah tadi teh mana ngancam ngaganjarnya ngancam siksa lamun maksiat bisa bae terjadi teu mustahil. Ketika orang maksiat bisa bae pada waktu itu orang langsung ditindak oleh Allah bisa bae teu mustahil. Bisa bae nya urang tas maksiat dinya kitu di luar daerah buat tinggal bisa baik orang mah bisa balik deh ya bisa baik nya maksiat di luarnya nya gitu bisa baik langsung ditindak ku Gusti Allah teh bisa balik tah mangka nya idlah istihata lidalik teu mustahil akal bisa baik. Nah
atuh fayahopu ala nafsi inda dalik sieun urang malah moal maksiat sieun he urang keur maksiat langsung we Allah nyiksa urang teu bisa balik deui atawa maksiat sok sieun ditembongkeun ku Allah nya sabetul apaleun mun ajengan maksiat pamana lu keur nyumput di batur jauh ti masyarakat nanti muridna oh ngeuna we maksiat ajengan nah sieun teh urang mangke dibolekerkeun ku Allah nya jadi arapalu urang era meureun tuh kitu jadi teu maksiat ajengan sieun teh sieun can dibolekerkeun ku Allah tembongkeun nya kitu gede teh sorban nya itu jeung kopiah jeung gamis gede ai masalah hate mah hese nya jeung kahayang bari kitu ai can bener-bener stabil mah nya dina hate nah mana ulama sufi mage nya istinabul madzahir tah nya istinabul madzahir teh kitu ulah sok nembongkeun alus mani aduh nya sorban aduh ya Allah kopiah nyeprit aduh ari hate belok kawasnahan ijtinabul madzahir namina nya lebih eta deui cenah ulah waka make nu alus atuh jamnya make jas segala gamis cenah nya aya hate urang masih keneh karasa kotor keneh mah era ting era dan nilai bener jeung teu mah hate urang sorangan batur kadang-kadang katipu kadang-kadang bohong tapi hate urang mah bisa bohong atuh saha nu hate bohong teu bohong hate nah dina ilmu dina saur dina kitab nya Risalatul Qudsiyah ulah waka cenah atuh nya jang para murid ye nu bener murid nya kitu ngaginding barisan pas jeung kaayaan ieu mah di kalangan para muridin teu pas jeung kaayaan isin nya isin kitu geus ngalakeun tampang we ya alah teh di jero blok di jero tampang we suci ulah jero blok dina muridin mah teu kitu ceuk muridinnya orang kumaha tuh ya jang para ahli ilmu mah ulang hanakeun maneh mah aya ceuk urang murid eta ceuk nu dohir eta mah ceuk dohir mah urang berilmu kabajakeunana ulah aing hanakeun maneh teh mah nah eta berarti patali jeung jalma ulah hanakeun maneh cenanya kitu bisi jeung ilmu kitu ceuk tukang batin malah teu kitu dihinakeun dek naon cenah kitu urang mah lain jeung masalah jalma jeung Gusti Allah isin nembongkeun anu alusnya nu herang-herang suci aya jerona jeblok mah blok mah nah wayafu sieun maksiat wayab ja'u jeung tegasna mah sieun nah fahada khatil faza tah ari ieu teh nya aya getaran faza nya aya rasa sieun dina hate alladzi yunabihul abda wa yuzimuhu nya al hujjah nu batak ngelingan hamba eta teh nya mere peringatan hamba teh ngelingan ingat maneh eta gitu wayakna anul ma'dzirah an batak mutuskeun sagalanya permintaan maaf Gusti hapunten hapunten Gusti aduh aya dulul i'tidar nya mana cenah urang kudu mun bisa mah ulah sok babari emosi sabab engke urang bakal aya dulul i'tidar lamun emosi pan mun menta saduh hapunten abdi kamari dan nuju teu aya pan era ieu teh saduh teh dulul i'tidar namina dina sufi kitu nya kudu sing gede pertimbangan hilim nya ulah sok ambekan gede ambek kitu maksudna samangke bisa aya nya dibere dulul i'tidar dibere hina na kudu sasadu hapunten aduh berarti hina hapunten nya mulai kayak nu dihapuntenan gitu
Urang minta hampura apa jelas teu mulia keneh anu itu minta hampura ku urang. Nya atuh si urang teh keur gagah kamari mah emosi. Nan boga pikiran urang teh salah. Kudu minta hampura yo atuh di mana geus minta hampura mulia keneh batur di batan urang. Tamanya dulu itidar teh kitu. Nah, ya supaya ulah aya itidar nya yak tau anhul maqdira eueuh permintaan maaf atuh ulah nyeun kasalahan. Nya hapunten Gusti abdi teh. Nah, hapunten kumaha maneh. Da urang mah teu butuh kumaha ieu. Mun kieu bisa urang mun jangan urang, da urang teh butuh kumaha ieu. Ibadah tah, kita ibadah. Da kumaha maneh we, da urang teh butuh ieu. Duh, Gusti abdi teh balik dua teh dua bae. Urang teh butuh kudu maneh. Nya urang mun sadeu Gusti aduh salat teh balik dua teh dua bae na mah. Nya karep maneh. Ulah ka urang teh butuh kudu maneh urang kitu nya. Loba rek sate ya maneh. Ya urang ada kitu Gusti. Aduh lah ieu teh blesak ka dikieu wae ieu teh nya. Ceuk Gusti Allah masih teuing aing mah teu butuh. Nya maneh nu butuhna eta mah. Aya cek urang, ka urang keneh. Nah urang naik sasadu kumaha Gusti Allah. Nya Gusti abdi lah cenah mating seuri bae aya nama. Nya meureun Gusti teh masih ya bae. Mane nya urang mah teh butuh ieu. Wayut ijuhu ila nadri batal ngagarakeun kana pikiran. Nya wal istidlal tah mangka payah tajo abi tadi. Wayak laku wayanduru. Resah pikiran puyang paing ya kumacarana urang cenah mikaluar tina eta. Nya mikaluar tina eta duh terus terjadi awan urang kawan ribu urang kaluar aya. Nya jeung hayang meunang keamanan tina perkara anu teu mibakana hate. Atawa pingku naon cepil. Eueuh deui jalan falam yajid fi sabilan siwan nadribi akli bidalail. Eueuh deui jalan ca urang mah nya kecuali pikiran atau ku akal tah. Nya sapikirkan. Nya itu jeung istilah ngambil dalil tina ayana padamalan kana anu ngadamal. Supados hasil ilmu yakin. Wa ya'lam annahu lahu rabban. Nya jeung mengetahui bahwa urang teh punya Tuhan. Kallafahu wa amara wa nahya. Nu miwarang, nu ngawagal, nu sok naon deui. Nya miwarang meredih, meminta, miwarang sareng ngawagal tina pamaksiatan, tina kufur nikmat, kufur iman. Nah gitu. Fadihi awal aqobah.